Hari kemarin menjelaskan tentang hikayat ke-7 dan ke-8 tentang murid yang khianat kepada gurunya, yaitu ketika seorang murid tersebut ingin agar gurunya mengajari Ismul A'dom, meminta kepada gurunya mengunjungi guru dan supaya guru tersebut mengajari ilmu Ismul A'dom, nama-nama Tuhan, maka diuji oleh guru tersebut, guru yang ahli ma'rifat, ahli sufi, diuji untuk mengantarkan benda yang tertutup kepada murid yang lainnya. Ternyata si murid tersebut yang meminta untuk diajari Ismul A'dom khianat. Ketika di perjalanan benda tersebut malah dibuka, kardus nate malah dibuka. Akhirnya keluar dari kardus tersebut naon berit. Ketika keluar berit maka kaget jeung amek eta si murid teh, langsung uih deui ka guruna. Akhirna pepenak sareng guruna, ku guruna kalah senyumnya, guruna kalah senyum nyebutkeun ya khainu, hei jalma anu khianat. Jadi murid tersebut adalah telah khianat. Lamun anjeun teu bisa ayeuna dipercaya nyekel beurit komo atau mau bisa dipercaya nyekel Ismul A'dom, maka tidinya guruna teu ngajarkeun naon-naon ka eta muridna, teu ngajarkeun Ismul A'dom karena bisi teu amanah teh. Nah, itulah murid yang khianat. Kemudian kemarin juga diceritakan tentang riyadhah. Riyadhah itu tirakat ataupun tirakat itu perih meuri dina nyupri ilmu. Santri kapungkur tuangna termasuk Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar, tuangna tenapi sarapan teh sareng korma plus ayeuna persan wijen. Tuluy dina suatu hari eta santri teh dibere ayeuna makanan nu mewah nyaeta roti isuk-isuk jeung sore. Tah pas santri nuang kana eta roti ternyata cahaya na eta para santri teh berkurang, henteu mendakan kana sakumaha nu biasa dipendakan sadidinteuna. Lamun ceuk urang mah henteu naon teu mendakan kana cahaya ilmu. Pami makana sederhana biasana sareng naon sareng korma nalarna teh kamari kumaha penjelasanna, sok cepet, otakna cerdas, daya tangkapna cerdas, kalakuanana soleh, hatena terbuka. Tapi pas ayeuna ngadahar anu barang anu mewah, maka anjeunna kalah henteu sakumaha biasana, kalah leungit cahaya ilmuna teh. Nah, makanya itu melatih untuk sederhana. Jadi santri itu harus hidup naon? Sederhana. Lamun hayang boga peurah kudu daek naon? Kudu daek peurih. Moal bisa jadi ulama, jadi kiai, lamun teu daek ngaji jeung teu daek riyadhah, teu daek peurih dina ngalakukeun kegiatan-kegiatan nu diwajibkeun di pasan, kudu peurih we. Dititah ayeuna ngaji, dititah salat, dititah puasa, dititah wiridan, kudu daek, kudu kersa, dititah ngapalkeun, dititah nalar, kudu peurih, ameh engke boga naon? Peurah. Lamun hayang mati kudu matu. Terus cerita terakhir kamari teh lalakon tentang budak, ayah hiji budaknya anu dipasantrenkeun ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi di Baghdad. Karena eta budak teh ngefans berat, fans beratna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga ketika di bumi nu dina hatena teh aya we Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Tah dina hatena teh terus we cuman teh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka ku indungna teh ku mamahna teh dianterkeun, geus we urang init ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pasantren.
Tos lami masantren ari pek teh dilongok ku ibu nek dilongok pas dilongok ka pasantren pas dilongok ka Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata eta budak teh jadi naon begang jadi kurus begang terus ayeuna begang terus pucat teh nyaeta tias wajahna teh sabab naon sabab sok nahan lapar alias puasa wae meureunnan gitu siangna oge wengina teh sok naon sok gugah wengi bobo tabu 10 ke jam 2 teh gugah tahajud riadoh wiridan terus ngapalkeun jadi begang berangna puasa daharna teh tuangna teh karena hanya anu sederhana nyaeta kur ayeuna naon roti tina gandum tina kacang sair gandum roti tina gandum pokokna mah makanan anu sederhana ari pas ayeuna si indungna teh nepangan ayeuna ka Syekh Abdul Qadirna ka bumi Syekh Abdul Qadirna Syekh Abdul Qadir nuju tuang ai tuangna teh jeung lazato jeung chicken lamun aya nama naon lazato jeung chicken jeung daging hayam jalu jeung daging hayam anu ageng gitu langsung indungna teh nyarios ka Syekh Abdul Qadir nah cenah ari budak uing daharna teh sareng naon kur hanya sareng roti anu murah ari anjeun guru nah daharna sareng anu mewah ari tah tidinya kaluar ka romahna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani naon ka romahna eta nu keur dituang hayam tulangna tilas tuang Syekh Abdul Qadir hayamna teh si tulangna dititah nangtung ku Syekh Abdul Qadir cengkat sia tulang nangtung sia tulang eta tulang teh cengkat hudang nyalira eta tulang hayam teh nangtung nah langsung mamahna ngajenghok mamahna budak teh sok tah lamun budak maneh hayang jiga kieu nyakpek we di pasantrenna balang daharna nya kumaha manehna artos lamun budakna hayang jiga kieu pek wae hayang jiga tulang oge ngan hayang jiga kitu mah sok berarti daharna teu diatur daharna di pasantrenna sok we nu mewah-mewahan artos teh ari tulang isarah naon tulang teh isarah perkara anu teu berguna kan dipiceun anu di dahar naon daging tulang mah dipiceun berarti teu berguna tah berarti lamun budak maneh hayang jadi budak nu teu berguna sok ayeuna ulah tirakat di pasantrenna sok hidup mewah ulah daek meuri kartos teh nah itu isyarat makana di pesantren itu harus meuri harus hidup sederhana perih nyeurkeun ibadah nyeurkeun ayeuna ngapalkeun nyeurkeun riadoh ulah ayeuna hidup bermewah-mewahan makanan oge dijaga supaya engke urang menang peurah moal boga peurah lamun teu daek perih moal mati lamun teu qala nomor katilu carita masih keneh tentang perih di pasantren, perih nyiar ilmu. Qala parantos ngadawuh saha Syekh Ibnu Hajarin Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ari Ibnu Hajar Al-Haytami mah ahli fikih masyhurna lamun kamari Ibnu Hajar Al-Asqalani anu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok nu terus masantren ayeuna ngagebugkeun tali kana batu tah ayeuna mah beda deui ieu mah Ibnu Hajarna Ibnu Hajar Al-Haytami rahimah muga ngarahmatu ka itu Syekh Ibnu Hajar rahimah muga ngarahmatu ka itu Syekh Ibnu Hajar insyaallah Gusti Allah insyaallah Gusti Allah ngadawuh kana lapan naon qasaitu fil jami'il ajhari minal ju'i mala tatamiluhu kuwal basyariyati qasaitu nahan kuring fil jamil ajari di Universitas Al-Azhar fil jamil ajari di Universitas Al-Azhar qasaitu nahan kuring fi jamil ajari di Universitas Al-Azhar minal ju'i tina lapar makana perkara la tahtamilu tenanggung la tahtamilun tenanggung kana itu mah
Kana itu mah naon kual basyariyati kekuatan bangsa manusia. Naon kual basyariyati kekuatan bangsa manusia. Laula ma'unatullahi lamun teu ari pitulung ti Allah. Laula ma'unatullahi lamun teu ari pitulung ti Allah eta mawujud. Laula ma'unatullahi lamun teu ari pitulung Allah ti Allah eta mawujud. Aja maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Aja maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Wa taufiku jeung taufik ti Allah. Wa taufiku jeung taufik ti Allah. Nah, cerita Ibnu Hajar sekarang. Ibnu Hajar teh nahan lapar lami ayeuna di mana? Ketika masantren di Universitas Al Azhar. Nu moal matak bisa nahan kana kuatna Ibnu Hajar dina nahan lapar. Manusia-nu sajen mah cantang tu kuateun kana nahan lapar sapertoskeun nahan laparna Ibnu Hajar. Hartosna lamun teu karena pertolongan Allah eta Ibnu Hajar moal kuateun nahan laparna ketika masantrenna. Bihaisu anni kalawan sakira-kira saya kosna abdi. Bihaisu anni kalawan sakira-kira saya kosna abdi. Jalastu eta diuk abdi. Jalastu eta diuk abdi maksa diuk teh nya masantren tetep fihi ditu jami'il azhar fihi ditu al jami'il azhar arba'an sinina dina opat pirang-pirang tahun. Arba'an sinina dina opat pirang-pirang tahun. Maduktu henteu ngarasaan kuring. Maduktu teu ngarasaan abdi. Maduktu teu ngarasaan abdi. Allah makana daging. Allah makana daging. Illa fi lailatin angin dina hiji wengi. Illa fi lailatin angin dina hiji wengi. Du'ina diundang kami. Du'ina anu diundang kami. Du'ina anu diundang kami liaklin pikeun tuang. Liaklin pikeun tuang. Faidan maka dina nalikana itu du'ina. Faidan maka dina nalikana itu du'ina. Wa aritu lahmu. Waritu lahmun eta daging. Lahmun eta daging. Lam yuqad anu teu dipanaskeun. Lam yuqad anu teu dipanaskeun. Naon alaihi itu lahmun. Lam yuqad anu teu dipanaskeun teu diasakan naon alaihi itu lahmun. Pangtadorna tuluy ngadago kami. Tingali taya saya tingali nu dikobong. Bagai terus jadi amana teang purkon teang lah bagai teang bah di mana sarena Banyur jadi si pai si kala reunya pangtadorna maka ngantosan ngadagoan kami. Pangkadorna maka ngantosan ngadagoan kami ila naon eta teh ila anibharro dugi ka jadi tengah-tengah. Dugi ka yen jadi tengah-tengah. Ila anibharro dugi ka yen jadi tengah-tengah. Naon alailu peuting. Naon alailu peuting. Ibnu Hajar al-Haytami ketika masantren di Al-Azhar Kairo Mesir lami na 4 tahun. Ketika masantrenna sok nahan lapar. Hartosna meureunnan puasa nahan lapar. Henteu hidup mewah-mewahan. Fokus belajar. Moal kuateun we jelema anu sejen mah lamun ayeuna henteu kalawan pitulung Allah teh. Tah geus kitu eta Ibnu Hajar teh masantren sabaraha tahun? 4 tahun can pernah ngarasaan mam daging. Can pernah naon? Ngarasaan mam daging salami sabaraha tahun? 4 tahun. Kumeuri-meurina Ibnu Hajar 4 tahun can pernah ngarasaan daging.
kecuali ayah hiji malam. Jadi dina pataun teh aya satu malam diundang mungkin mun di urang mah diundang tahlilan piwarang ayeuna dahar ari pek teh eta daharna teh lalawuhna teh nyaeta jeung daging, cuman dagingna teh anu teu acan dipanaskeun can asak. Dagingna teh can asak. Ayo we di dadagoan ku Ibnu Hajar teh. Dina hiji puting diundang Ibnu Hajar ayeuna disuguhan daging, cuman dagingna teh can asak wae. Di dagoan nepikeun ka jadi tengah eta puting hatosna nepikeun ka tengah malam, nepikeun ka tengah puting eta can asak wae eta daging. Kajeun aya daging tapi can asak wae. Salama 4 tahun teu manghi daging, kajeun manghi daging dina hiji wengi diundang ayeuna piwarang tuang kalah teu asak wae nepikeun ka bosen, nepikeun ka tengah puting eta teu asak wae. Sumajia tuluy didatangkeun. Sumajia tuluy didatangkeun. Sumajia tuluy didatangkeun. Naon bihi itu lahmun. Tuluy datangkeun we daging teh paidan maka dina nalikana itu jia. Paidan maka dina nalikana itu jia. Wa ari itu lahmun. Paidan maka dina nalikana itu jia wa ari itu lahmun. Ya bisun eta anu garing. Ari pas ayeuna geus tengah malam geus asak yeuh. Ari pek teh geus garing dagingna teh. Geus naon tutung dagingna teh nya hanas di dadagoan. Ari pek teh dagingna geus naon? Geus tutung. Geus tinggal ayeuna kulitna hungkul meureunan. Kama barina tetep sapertoskeun perkara. Wa ari itu ma eta yabis. Maka borora hayang ngadaharna. Borora hayang naon? Ngadaharna. Palam astati maka henteu kawasa kuring. Palam astati maka teu kawasa kuring minhu tina itu lahmun lukmatan kana sahuap. Minhu tina itu lahmun lukmatan kana sahuap. Tong borona di dahar sahuap ge geus ongkek, sahuap ge geus hayang utah. Naon sabaraha atuh dah geus tutung geus garing kitu dagingna oge. Oh, itulah Ibnu Hajar Al-Haytami ketika nuju masantren di Universitas naon? Al-Azhar. Ari Hajar teh hartosna batu dinisbatkeun ka nenek moyangna. Aya uyutna di gelaran ku masyarakat teh Hajar, pang disebut Ibnu Hajar ya. Ari Hajar teh hartosna naon? Batu, ari Ibnu teh anak. Berarti Ibnu Hajar teh anak naon? Anak batu. Sanes berarti anak batu tapi anak jelema anu nenek moyangna teh digelaran batu ku ayeuna ku masyarakat teh. Karena naon? Karena beranina eta nenek moyangna jadi pahlawan juara lamun balap kuda teh kan di Baghdad, di Mesir, di Arab mah lain balap motor GP. Baheula can aya motor GP balap teh balap naon? Kuda juara wae gitu. Terus sok repeh we tara loba carios, gagah, berani tapi repeh gitu. Jiga simbah ayeuna tara ngobrol kecuali saeutik ngobrolna teh lamun mika butuh hungkul. Lamun mika butuh kana ngageroan kudana we gitu. Ngagerem hungkul ngobrolna teh. Sabab naon? Sabab anjeunna pangna loba repeh teh fokus dikir ka Gusti Allah. Hatena teu leupas emut kana anugerah nu dipasikeun ku Gusti Allah. Maka we dilani ku masyarakat teh si batu cenah heuh kan tara ngobrol. Naon tara ngobrol naon da manusia eta mah urang mah fokusna ge ka Allah gitu. Maka disebut we eta Ibnu Hajar teh ku ngaran Ibnu Hajar nama Ahmad bin Muhammad Badruddin bin Muhammad Samsuddin bin Ali Nuruddin bin Hajar.
Atau jadi ieu teh masih keneh carita tentang moal boga peurah lamun teu daek peuri, moal mati lamun teu matur. Di lalakonna nyaeta Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, anjeunna gaduh karangan Tuhfatul Muhtaj, kitab sumber rujukan 4 kitab fikih paling utama. Naon peurihna Ibnu Hajar ketika masantren kapungkur salami 4 tahun can kantos ayeuna mendakan tuang jeung anu mewah, tuang sareng daging. Dina satu malam aya undangan ayeuna titah nuang daging oge dikersakeun dagingna teh kalah tutung, kalah teu daek ayeuna dihuapkeunana oge. Pangkuatna Ibnu Hajar ketika masantren eleh babaturan nama itu adalah perturungan sareng taopek ti Gusti Allah. Al-hikayatu tasyatu. Nah, carita lumayannya paham carita Ibnu Hajar. Nuju masantren tinggal diturutan. Al-hikayatu tasyatu ari carita nu kasalapan. Al-hikayatu tasyatu ari carita nu kasalapan. Fi ikhtiaril ustadi dina milih-milih guru. Ikhtiaril ustadi dina milih-milih guru. As-sadiqi anu jujur itu ustad. As-sadiqi anu jujur anu benar itu ustad. Sekarang akan diceritakan tentang ayeuna bagaimana kan aya dina talim itu ikhtiaril ustad. Artosna urang harus bisa milih guru anu tiasa ngabing karena segala rupi. Ruya dicaritakeun naon annal imam sayatos. Nah Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ieu mah ahli hadis anu gaduh kitab Sahih Bukhari. Ruya dicaritakeun naon annal imam Al-Bukhari ya sayatosna Imam Bukhari. Kamari ditulis deh hadis nu aya dina kitab Sahih Bukhari sabaraha hadis? Tingali 8.082 kisaran 9.082 hadis. Katalar ke 8.082 hadis. Imam Bukhari mah katalar asalna katalar 100.000 hadis. Cuman dipilihan mana anu sahih, mana anu teu sahih, mana anu leres-leres ucapan Rasul, mana anu sanes akhirna disimpen dina kitab Sahih Bukhari itu hanya 9.082 hadis anu sahih. Nah hukum matak namanya Sahih Bukhari. Soal kitab Sahih Bukhari teh kitab anu pang suci-sucina, kitab pang mulyana sabada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab paling mulia sabab kalamul mullah firman Allah. Matak pang mulyana kitab teh urutan kahiji nyaeta Al-Qur'an. Tah urutan kadua bisi hoyong terang hari kitab sabada bisa narot. Hari kitab anu pang mulyana, pang agungna, pang sucina sabada Al-Qur'an kitab naon? Maka jawabannya adalah kitab Sahih Bukhari, himpunan hadis Nabi, himpunan cariosan Nabi nu dikarang ku saha Imam Bukhari. Tu pang mulya-mulyana Sahih Bukhari teh pang mulya kitab sabada Al-Qur'an. Tah ieu carita Imam Bukhari kantos anjeunanana kharaja keluar. Ya, kantos keluar. Kharaja eta keluar itu Imam Bukhari, keluar naon? Yatlubu barina nyupri itu Imam Bukhari. Yatlubu barina nyupri itu Imam Bukhari. Al haditsa kana hadis. Al haditsa kana hadis. Imam Bukhari kantos ayeuna nyupri atanapi menuntut ilmu hadis. Hoyong ayeuna dijelaskeun hadis, hoyong nyuhunkeun hadis. Min rajulin ti hiji lalaki, ti rawi. Min rajulin ti hiji lalaki. Paro'a tuluy ningali itu Imam Bukhari. Paro'a tuluy ningali itu Imam Bukhari, kaitu rajul. Qad harobat nyata barina nyata lumpat, qad harobat barina nyata lumpat, kabur lumpat teh. Naon nu lumpat teh naon parsuhu
kudana itu rojul. Naon parsuhu kudana itu rojul. Wahwa bari ari itu rojul. Wahwa bari ari itu rojul. Yusiru eta ngisarahan itu rojul. Yusiru eta ngisarahan rojul. Ilaiha kan kait kana itu paros. Ilaiha ka itu paros. Ilaiha ka itu paros. Biridaihi kusolendangna itu rojul. Biridaihi kusolendangna itu rojul. Kanapihi kaya saya kosna eta tetep dina itu rida. Kanapihi kaya saya kosna eta tetep dina itu rida. Seolah-olah dina eta solendang teh naon sairon aya gandum. Naon sairon aya kacang sair atau napi gandum di dieu malogatna. Pajaat tuluy datang itu nyamperkeun itu paros. Pajaat tuluy datang nyamperkeun itu paros ka itu rojul. Ka itu rojul tuluy we pas di asongan ku ayeuna sorban nu aya kacangan maka eta kuda teh nyamperkeun deui. Pahoda tuluy nyanak itu rojul. Pahoda tuluy nyanak itu rojul. Ha kana itu naon? Ha kana itu paros. Ha kana itu paros. Aya mobil ngaranna naon? Perosa aya nya. Mobil Perosa itu tina parosun artosna kuda Perosa. Pakola tuluy nyarios Imam Bukhari. Pakola tuluy nyarios Imam Bukhari. Imam Bukhari teh langsung naros kasaha naros ka eta lalaki akana. Jadi kieu atuh singkat caritana heula, carita ti awalna. Imam Bukhari teh ngincig, Imam Bukhari teh bade masantren, bade ayeuna hoyong belajar, hoyong neangan. Kan Imam Bukhari mah tuluy-tuluyan lumpang neangan pasan, neangan hadis-hadis gitu. Pang katalar 100.000 hadis teh teu eureun gitu sapopoena teh tuluy neangan hadis ti sahabat nanti para ulama tuluy neangan sampurkeun aya ajengan di ditu aya teangan masantren di dinya tulis hadis-hadisna talar gitu. Tah pas ayeuna Imam Bukhari sumping ka hiji kiai meureunanya namina hiji kiai. Ari kiai teh eta teh bahasa Jawa menang serapan tina bahasa Arab. Jeung apa kiai? Kiai itu asal tina bahasa Arab. Qi ya ilahi singkatan naon kiai teh? Qi ya ilahi. Ari qi teh fil amar, ki kudu ngaraksa anjeun, ki kudu ngaraksa Gusti, ki mugi ngaraksa Gusti, ya ilahi duh pangeran abdi. Ki yahi. Kiai teh tina bahasa naon? Arab ki yahi. Anggeus dijawakeun jadi kiai. Ki ya ilahi singkatan. Ari ki teh tina waqayaki wiqayatan binalapit mafruq waqayaki wiqayatan bahwa wakin wadaka maukiun qi lataki maukin mikon ki minal wiqayah hartosna mugi ngaraksa Gusti. Ki mugi ngaraksa Gusti. Ya ilahi duh pangeran abdi. Ya ilahi duh pangeran abdi. Dicana koe ya na jeung hi na. Ki ya hi dibaca kumaha kiai gitu. Itu cek salah saeueusna ajengan kiai anu ngajelaskeun naon orang Cilacapnya. Ajenganna ngajelaskeun sapertoskeun kitu. Jadi kiai teh tina naon? Ki ya ilahi mugi Gusti ngaraksa. Artosna teh naon? Ki mugi Gusti ngaraksa ya ilahi duh pangeran abdi. Nah, kan masyarakat itu baheula diajarkeun masyarakat Jawa, kan Wali Songo itu di Jawa awalnya. Masyarakat Jawa ngucapkeun bahasa Arab deh harareseun. Kiai nyebutna ki ya ilahi anjeun kudu mugi Gusti ngaraksa. Ka masyarakat mugi Gusti ngaraksa. Ki ya ilahi. Ari ku urang Jawa kakupingna kumaha? Kiyahi. Nah, ki ya ilahi teh kakupingna kumaha? Kiyahi. Sapertoskeun aya wali Allah anu tiasa leumpang ayeuna dina laut. Padahal wiridna teh kur ayeuna ngucapkeun ya kayuku, ya kayumu,
kayu ya kayuku ya kayumu padahal eta teh nu dipimaksad mah anu ayeuna diajarkeun ku guru mah sanes ya kayuku ya kayumu tapi ya hayyu ya qayyum supaya kuat bisa ayeuna leumpang dina cai anjeunna ngawiridkeun ya hayyu ya qayyum ku lantaran ayeuna lisan Jawa mah herese baheula teh kana ngucapkeun bahasa Arab kalah ya hayyu ya qayyum jadi naon ya kayumu ya kayuku ya kayumu padahal naon ya hayyu ya qayyum tapi bisa eta leumpang dina cai jadi wali Allah dihampura letahna anu ayeuna sulit mengucapkan bahasa Arab tapi hatena mah maksudna ya hayyu ya qayyum cara ayeuna Al-Fatihah oge geuningannya pami Pak Jokowi ngucapkeun Al-Fatihah gitu orang ayeuna Jawa pami nastain ge nastangin kadang mah kitu anu Jawa ngapak sapertos gitu jadi sulit silisanana teh urang Sunda mah leuheung nya model orang Sunda mah rada babari karena adaptasi bahasa Arab teh orang Jawa itu sarulit eta teh halarese ngucapkeun teh komo anu Jawana ngapak nah naon bieu teh kiyahi nya tah eta teh tina naon tina lafaz naon ki ya ilahi ki teh fiil amar tina waqo yaqi wiqayatan fahuwa waqin wada kamau qiyun qi kudu ngaraksa anjeun ya ilahi atana piki mugi ngaraksa Gusti ya ilahi du pangeran abdi ajenganna nyebutkeun meureun ki ya ilahi mugi Gusti ngaraksa duh pangeran abdi ka masyarakat ari masyarakatna sok ikuti cek masyarakat kumaha kiyahi dina kuduna kiya ilahi nah itulah naon asal usul kata kiai nya asal usul kata naon kiai ari ajengan mah nyata nu sok diajeng-ajeng mangga akan itu nu sok diajeng-ajeng mangga pingping tawasulna mangga ieu naon pingping salatna itu ajengan adi ajeng-ajeng diajeng tadi dikapayunkeun gitu itu ajengan mah ayeuna bahasa Sunda mun kiai mah tina bahasa ayeuna Jawa serapan tina Arab nu bieu nah kembali deui kana kisah Imam Bukhari teh nuju milarian guru hoyong ayeuna memperbanyak hadisna teu puas meureunan ayeuna hadisna teh hoyong terus nyangan ilmu terus-terusan maka eta Imam Bukhari pependak sareng hiji jalmi hiji ayeuna jalmi nu dianggap ku anjeunna bade disuprih ilmuna ari pas eta jalmi teh guruna teh pas kudana teh kabur kudana teh meureunan eta jalmi teh gaduheun kuda eta guruna teh gaduheun kuda pas kudana teh kabur kalau leupas ka hareup itu nah ari tah ai ku guruna teh nyanak we sorbana selendangna nu kieu tah sorbana amparkeun we api-api ayeuna dina jero sorban teh aya parab kudana nyaeta aya gandumna maka kuda teh ya kuda meureunan kuda teh ayeuna nyamperkeun padahal dina sorban teh naonan berarti kiai eta teh naon jujur atanapi ngabohongan ka kuda ngabohongan karena supaya si kuda daekeun nyamperkeun teh wak we talina dicekel we ku guruna teh nah catatan berarti kiai na teh ngabohong kasih kuda ngabohong ek marab pedah supaya nyamperkeun dina sorbana aya kacangan tapi teu aya nanaonan padahal mah eta mah jebakan supaya kudana daek nyamperkeun deui tuluy naros Imam Bukhari pakola tuluy naros Imam Bukhari akana maka sairun akana naha bukti maka eta tetep sarta anjeun naon sairun kacang sair ataupun gandum naon sairun gandum Qala maka ngawaler itu rajul lah henteu walakin auhamtu jeung tatapina nipu kuring walakin auhamtu jeung tatapina nipu kuring haka itu paros kuring mah supaya ayeuna si kuda daek nyamperkeun we padahal mah naon dina sorbana teh kacang sairan teu aya gandum teu aya parab kudaan
nipu we ka kuda teh supaya daek nyamperkeun. Tah berarti guru teh membohongi kuda. Ngabohongan ka kuda. Ari Imam Bukhari apik atuh. Pakola tuluy nyarios. Pakola tuluy nyarios sa Al Bukhari tayeu. Sing katalar. Ini adalah perkataan Imam Bukhari. Jadi prinsip anjeunana selama mencari ilmu. La akhudal haditsa ammay yakdzibu alal bahaim. Kumaha dawanana? La akhudzunya diropakeun wae. La akhuzul haditsa ammay yakdzibu alal baha. Logatana lah ameh babarin alana. La akhudu moal ngalap kuring. La akhudu moal ngalap kuring, moal nyokot kuring. Akhodaya kudu cok tasrif. Akhodaya kudu dan fahuwa ahidun wadakama hudun hud la tahud makhodun mah. Ya modern naon ya kudu ya sing pangih jadi ahudu kan kuring ari kuring teh mutakalim dah sok singkat panggil ya kudu ya kudaniya kudunata kudota kudaniya kudunata kudota kudanita kudunata kudinata kudanita kuduna kudu ayat tuh kudu tah berarti mutakalim dah. La akhudu moal ngalap kuring al hadis kana hadis. Al hadis kana hadis kuring moal ngalap moal nyokot kana hadis. Aman tijalma. Aman tijalma. Yak dibu ngabohong itu man. Yak dibu ngabohong itu man. Ngabohongkeun itu man alal bahaimi ka pirang-pirang sato. Alal bahaimi ka pirang-pirang rojokoyo. Rojokoyo teh sato bahasa Jawana naon rojokoyo. Kuring moal nyokot hadis sahadis oge moal kuring nyokot sahadis oge ti jalma nu sok ngabohong cacak ngabohong teh ka naon ieu ngabohong ka kuda ngabohong teh ngabohong kuda ngabohongan kuda kan tadi nipu kuda supaya kuda daek nyamper keun pan kudana kabur padahal mah teu aya nanaonan dina sorbana teh teu aya kacang syairan teu aya ganduman supaya nyamperkeun we tah maka saatos kitu eta ayeuna Imam Bukhari teu janten ayeuna ngambil ilmu ti eta guruna langsung uwi naon sababna sabab eta guruna teh ngabohongkeun ka kuda ngabohongkeun kaina ka rojoko koyo kumaha cenah cek Imam Bukhari teh la ahudul hadisa amay yakdibul bahaima sawihan deui la ya hudul la ahudul kupi modal la ahudul hadisa amay yakdibu alal bahaimi komo ayeuna ngabohongkeunana ka jelema. Jadi ku apik-apikna Imam Bukhari. Jadi hadisna teh hoyong diambil ti jalmi anu leres-leres henteu ngabohongkeun. Itulah dawuhan Imam Bukhari. Ku ayeuna dina pasal milih-milih guru. Jadi guru anu dialak ku Imam Bukhari nyata guru anu sae, hoyong guru anu jujur, guru anu henteu ngabohong. La akhudul hadisa amma yakdibu alal bahaim. Ieu kitab ieu cariosan teh dicanak tina kitab Nuhzatul Majalis juz 1 halaman 143 oge dina kitab Al Manhajus Sawi halaman 705. Al hikayatul asiratu ari hikayat nu ka-10 fi muraatil adabi eta tetep dina ngaraksa adab-adaban tata krama. Hikayat nu ka-10 cerita nu ka-10 menjelaskan tentang bagaimana kita seorang santri menjaga tata krama, menjaga adab-adaban. Hukia dicaritakeun anna rajulaini sayakosna dua lalaki naon anna rajulaini sayakosna dua lalaki
kharaja eta keluar itu rajulaini kharaja eta keluar itu rajulaini pitolabil ilmi dina nyupri ilmu pitolabil ilmi dina nyupri ilmu lil gorbati kana pangumbaraan lil gorbati ka pangumbaraan wakana jeung bukti itu rajulaini wakana jeung bukti itu rajulaini syarika ini eta solmet duanana salika ini eta batur bareng duanana solmet ya syarika ini eta solmet duanana fil ilmi dina neangan ilmu babarengan we masantren teh duaan itu angkat ti lemurna duaan masantrena duaan cara misalkan ayeuna uning sareng beti angkat ayeuna ti pamayang tadi yo solmet duaan we gitu di ngaji na di pasantren teh paroja tuluy balik ya rajulen paroja tuluy balik ya rajulen ba'da sinina dina sabada pirang-pirang tahun ba'da sinina dina sabada pirang-pirang tahun ila baladiha kana garana itu ila baladima kana garana itu rajulen ila baladima kana garana itu rajulen tuluy balik ayeuna kana garana ya, misalkan geus sababaraha taun tos 8 tahun di mitohoir wih we nu duanana teh misalkan ayeuna makruf jeung pajar teh kana garana ka Cibanung waqad pakuha jeung nyata jadi ahli fikih waqad pakuha jeung nyata jadi ahli fikih saha ahaduhuma salah sahiji itu rajulen saha ahaduhuma salah sahiji itu rajulen walam yapkuh jeung teu alim fikih walam yapkuh jeung teu jadi ahli fikih saha al-harun sejena ari pas uih 8 tahun lamina ma'ruf babarengan jeung pajar di mitohoir uih ka Cibanung teh ternyata ayeuna salah saurangna aya nu jadi ahli fikih salah saurangna mah nu teu jadi ahli saurang saha misalkan pajar mah jadi ahli fikih menang ilmu nu seueur misalkan ari ma'ruf mah upas uih teh teu meunang nanaon teu ayeuna teu jadi ahli fikih teu gaduh ilmu kunaon tah padahal babarengan masantren teh akur 8 tahun pata amala tuluy mikir-mikir pata amala tuluy mikir-mikir saha fuqahaul baldati pirang-pirang ahli fikih ti eta nagara saha fuqahaul baldati ahli fikih ti eta nagara tuluy we di Cibanung teh ngariung mangdalo teh urang riung ngariung hayu urang ngariung euy manggilan ajengan-ajengan ditaliti kunaon ieu nu hiji ieu ayeuna teu bisaeun sapina-sapina acan ari ieu mah mani kot katalar patulmuin ge nu hiji deui mah wasa alu getol ibadahna getol jamaahna getol tadarus nu hiji mah aneh wasa alu jeung narosan itu fuqaha wasa alu jeung narosan itu fuqaha an halihima tina tingkahna itu rajulaini an halihima tina tingkahna itu rajulaini wa takrorihima jeung mikror ilmu na itu rajulaini wa takrorihima jeung ngabulak balik mikror teh Sundana naon ngabulak balik ilmu na ngapalkeun mun urang mah nya wa takrorihima jeung ngabulak balik ilmu itu rajulaini ilmu na itu rajulaini nuju di pasantrenna ngapalkeunna ditanya wa julusihima jeung diukna itu rajulaini wa julusihima jeung diukna itu rajulaini cek mangdalo teh ditaliti maruf pajar cik ari maneh baheula keur masantrenna gawe teh kumaha di pasantren teh pas ngapalkeun ilmu pas ngaji pas ngapalkeun maneh terus diuk maneh nuju nalika mulak-malik ilmu nalika ngapalkeun rek mudakaroh nyang hareup ka mana baheula kumaha tingkah maneh teh bener teu di pasantren teh ngalanggar wae atau aturan maka jadi maruragan pas keluar komplek pasantren teh ilmuna biru maka dicaritakeun di bejaan dicaritaan itu saha si nah fuqaha biru maka dicaritaan atanapi dibere beja itu si fuqaha ana julusaladi kana saya kosna diukna jalma ana julusaladi kana saya kosna diukna jalma tapakoha jadi ahli fikih aladi
tapaku jadi ahli fikih ala di pihali tikrori dina tingkah ngabulak balik ilmu na pihali tikrori dina tingkah ngabulak balik ilmu na mustaqbilal kiblati eta anu mayun ka kiblat mustaqbilul kiblati eta anu mayun ka kiblat wal misri jeung ka kota Mesir ke arah Mesir. Ternyata Fajar ketika di Miftal Khoina ngapalkeunana teh sok ayeuna merhatoskeun calikna teh husu mayun ka mana ka kiblat ari rupa kadang nangkarak ngapalkeunana kadang ngagoler kadang ayeuna ngaler kadang ngidul kadang kawetan teu kabelah kiblat atanapi ka Mesir teh hanapeun lamun dina pertama sahanapeun Asia Afrika kan Mesir itu jadi beh kulon rada ka kidul tah Fajar mah melong ayeuna teh setiap ayeuna ngapalkeun teh melongna ka mana ka kulon ka kiblat ngamulyakeun kiblat jeung ngamulyakeun Mesir kotana ilmu ala di anu hasolah hasil naon al ilmu bihi di itu aladi kota ilmu Mesir teh alap berkah Fajar mah teu wani ngapalkeun pokona mah lamun teu melong kiblat ka kiblat teh ngapalkeun teh ari marupa sembarangan cenah ka mana itu mah aing di marupa gitu nuju masantren teh ternyata terus wal akharu jeung ari nu sajena nyata si maruf mustadbirul kiblati eta anu nukangan kiblat kalah ditongongan kiblat teh kalah dibujuran kiblat teh mustadbirul kiblat eta anu nonggongan kiblat nukangan kiblat wawajuru bari ari wajahna itu akhor wawajuru bari wajahna itu akhor ila ghairil misri eta tetep ka lain tanah Mesir ila ghairil misri eta tetep ka lain tanah Mesir mastakana ka mana karep lain kabeh kulon rada ka kidul ditukangan kiblat teh patapako maka kitu cek Mang Darut teh patapako maka sepakat sahal ulama para ulama wal fuqaha jeung pirang-pirang ahli fikih wa fuqaha jeung para fuqaha ahli fikih anal pakiha kana saya kosna jalmi anu ahli fikih anal pakiha kana saya kosna jalmi anu ahli fikih pakuha eta ahli fikih itu bibarokati istiqbalil kiblati kusabab berkah mayun ka kiblat bibarokati istiqbalil kiblati kusabab berkah mayun ka kiblat pangna jadi ahli fikih teh barokah saha Fajar mah sabab barokahna arah barokahna Ka'bah barokahna kiblat da mayun wae ka kiblat itu ngapalkeunana teh idua karena hari itu istiqbalul kiblati sunnatun eta hukumna sunat bil julusi dina diuk illa inda darurati angin dina kaayaan madarat illa inda darurati angin dina kaayaan madarat lamun madarat mah misalkan ayeuna teu bisa melong ka kiblat gambaran posisi ngawasna ayeuna ieu melong ka mana ieu ka ieu posisi mejana posisi kieu keun sabab lamun posisi nangtung teh moal ka Bandungan ku pengayarna lamun keur pasaran kieu mah euyeup kan jelema kabeh dihijikeun lamun ayeuna manyang hari-hari biasa mah mayun ka mana ka kiblat ai keur pasaran kieu mah raoseun mayun ka kieu madarat berarti keur pasaran wios hidup ngaos ayeuna teu mayun ka kiblat asal ulah nukangan kiblat we ayeuna melong ka mana ieu ieu teh ka mana ieu hidup ka mana ka kidul itu mah nukangan kiblat itu mah anu penting ayeuna teu nukangan kiblat teu naon hidup bakal menang kabarokahan tina kiblat bakal jadi ahli fikih mana dia teh wabi barokati kunaon pangna melong ka Mesir mah beh ditu berarti wabi barokati du'ail muslimina jeung kusabab barokah doana jami anu Islam wabi barokati du'ail muslimina jeung kusabab barokahna doana jami Islam wabi barokati du'ail muslimina jeung kusabab barokahna doa jami Islam painal misro karena saektosna kota Mesir layaklu eta tara kosong itu Mesir
layahlu eta tara kosong itu Mesir anil ubadi ti pirang-pirang jalma nu ibadah, anil ubadi ti pirang-pirang jalma nu ibadah, walil khairi jeung ahli kasayan, walil khairi jeung ahli kasayan. Fadhairu maka ari anu dohir, fadhairu maka ari anu dohir, annal abida eta sayakosna jalmi anu ibadah, annal abida eta sayakosna hiji jalmi anu ibadah, minal ubadi ti pirang-pirang jalmi anu ibadah, minal ubadi ti pirang-pirang jalmi anu ibadah, doa daa eta ngadoa itu abid, daa eta ngadoa itu abid, lahu pikeun itu apaki nu di luhur pajar al-faqih, lahu pikeun itu al-faqih pilaili dina waktu wengi, pilaili dina waktu wengi. Tuh pangna ayeuna mayuna ka arah Mesir sabab sabab barokahna Mesir nyata Mesir teh tempatna ilmu, sedangkan di Mesir itu teu eureun jalmi ari ibadah. Di sekian banyak jalmi ibadah di saurangna pasti aya teh aya anu ngadoakeun ka jalmi anu ngalap berkah ka kota Mesir. Matak mayun teh pami ngapalkeun di kobong atanapi di maca Quran atanapi nuju ngapalkeun naon wae apalkeun mun hoyong narep jadi ilmu anu barokah maka mayun ka mana ka kiblat. Itulah ya bab naon tingali baca babna muroatil adab, itulah caranya santri jangan jaga adab-adaban tata krama santri, adab-adaban santri ketika ayeuna nuju ayeuna nyiar ilmu ngapalkeun teh kudu mayun ka mana cenah ka kiblat. Sabab ieu lalakon teh nyata, kisah nyata ada dua lalaki anu hiji mah padahal mas santren sarua 8 tahun nyesuaikeun kurikulum di pasantren Miftahul Khair, tapi pas uihna nu hiji mah bisa ngajina, nu hiji mah teu bisa. Oh mungkin ditaliti eta waleranana ternyata nuju di Miftahul Khairna eta jalmi anu bisa nu jago jadi ahli ilmu teh, ahli amal teh ternyata sok ayeuna nuju ngapalkeunana mayun ka mana ka kiblat. Kartos teu? Nah gitu sok diaos supaya bisa anjeun jadi ahli di nanu qolas Syaihu Ibnu Hajar.